Aduh, renge-renge Ujang rek ngarantau aing mau batur di lemur cai nama nanyakeun kasah anjing geus si Kili Kili kan sia ka dieu heula aya naon mang aya sia aya obrolan ka dieu heula dieu ka dieu kana tu daguan aya naon mang menira rewas kieu dieu heula obrolan ya ada si Ujang teh bener ereka merantau ka ditu ka Turki sana ting apa lah tuh maksudnya teh apa sekali yang harus nanyakeun ka maneh apa urang euy ka maneh di mana tuh urang rek nulikeun ngurak deui teh urak heeh sok atur urak atuh nya nuhun Jang come here dia mang dia aya obrolan semah anggar-anggar ante sok nyarantek di karareuwaseun wae. Asli eta, Jang. Dirinya rek ka Turki teh. Heeh, Mang. Bener aing asli Mang rek ka Turki rek nekat urang. Tun bisa mengesuai cicing di dia lah. Aing mau batur dirinya ka Turki mah. Di bawah batur dieu aing kumaha atuh. Mang sama poek-poek teuing. Aya batur masih Kili di lemur ge, batur ngisang, batur colai. Mikiran kan gitu wae emang urang mikiran duit aing kona karar itu lah butuh duit aing geus poek kona mah gara-gara ini boga duit nyin paspor ini ke Turki balik ka lembur boga duit boga mobil boga imah jadi rentenir aing geus puleud eta pikiranna eta teh ini ke Turki itu boga ongkos nanti sugan we boga mang urang bari rek ungkad inggit ka ditu ka dieu kaburu sore teuing kemana tuh Mang pokoknya mah doakeun urang we doakeun sing sarupa lancar pokoknya mah urang mah poho ka didinya urang bakal balik ka dieu pokoknya mah rek mere receh jang maneh saperak dua perak mah nya Mang assalamualaikum salam anjing Ujang enak teh ini ke Turki kira kok aing teh makalan era anjing kudu makalan aing udah amplopna ka warung Punten, bari nganyuk amplop. Sabriji 5.000-an we. Loba-loba teuing jeung naon? Biasa makalan si Ujang lah. Rek ngarantau pan ka ditu ka Turki. Ya, isuk mah bayar ya, kemarin kan dibayar. Heeh. Bayar berapa ya? 5.000-an ya? Ya, nuhun. Aduh, si Ujang. Jadi Jang mana ini? Bang, jadi Mang Aduh, aing mah sugan teh jadi. Rek kumaha deui urang geus poek sing lemur sorangan Mang geus boga pacabakan deui Lah membawa dua kantong we naon wae eta. biasa sarung kopea sigarup pada pakaianna jeung gantieun Anu naon kan itu? Di dia mah orang ternyata rek naik ojek heula turun di terminal bus urang teh mah Ngecer. heeh dari paspor mah geus menang nyieun kamari bari duit menang nyam injem Urang KDT rek makalana urang ke ongkos-ongkosnya mah di jalan gede mah henteu ngan aya we gitu ke ongkos masih di jalan bios jang asa ni paguh tuh yang inun pisan tunggu abi mah hilap ku kebageran Ujang cing salamet di jalannya mangun pisan mah sami-sami ya langsung caw we Mamang Ujang baiknya ngaran sarua Ujang ieu nya Ujang Dama ieu Mang Ujangnya Bang gitu we urang ngurusu we bisa ketinggalan sok atuh eta jadi kantong atuh Mang urang ndek morong lain nu pisan Mang nya kurang sakola sami siap ketong hilap Bang ojek Bang Mun bade ka mana kitu
Tak ke terminal lumayan lah. Ayo atuh gas we, mumpung karek kalarisan ya. Yuk. Bukan menang goceng. Pas tepi tuh terminal mah. Oh, alhamdulillah terus tapi terminal deui tinggal sababaraha lengkah. Cap bae lah. Sama teuing gocap mang. Terus terang we urang mah ieu teu boga duit saku. Amun teu we bete urang pasar kinit anu mahanan. Lah kieu aya mah sabaraha we kumaha dinya. Dia mah puguhan pelanggan pertama we lah. Alhamdulillah si Kamang CS urang dipeleutik di tingkat gede. Ingat we si Kamang ka urang ngantikeun ka paribasana teu ngajo di imahna ieu ngabelaan di amplopkeun ka urang. Nuhun pisan mang katampi sing barokah. Sing kagentosan langkung ti sakieu Bang. Wah. Si Kamang mere amplop loba teuing euy. Buat diunggah amplop itu duitan euy. Coba mere milik si Kamang aduh aing jando ieu pokona mah. Waduh, cing. Si Kamang ngali lieur teh euy. Kelaanya Buru-buru atuh. kos belut wae aing jiga norek negeri teh euy. Kamang kumaha sia kalakuan teh? Wah, pemikiran halus Kamang muridnya. Beki dia, beki jero, beki halus isina. Astagfirullahaladzim, Allah pangeran Gusti nu agung mere deui si Kamang. Aing ini kalieurik yang lieur hulu aing. Ini amplop terakhir juga. Saya mau juga kertas main duit buah ya duit tanah kertas tuh. Astagfirullahaladzim Gusti Agung Allahu Akbar. Kamang ngomong ke aingnya dedeh jadi CS. Mungkin kajian nurawas gitu si amplop teh aya Ieu baca kumana eta? ieu mah lain goda hirup goda dulur mang. Tapi orang mah tah hayang apal, nu penting mah orang hayang dibayar we. Emang lain masalah orang bung mayar ka didinya. Pada orang sidik kumaha? Duit teu mawa, loket teu moga, KTP can beres, dina mah urang nyimpan KTP di mana teh emang supaya bisa ieu mah. Ampura we mamang bisa mah. Ieu we panyakelantina topi, bayar ke topi aing mah. Toki pokoknya sih parah itu ya. Aing si Kamang sabaraha tahun aing dikieu-kieu ke si Kamang di sarana aing dikieu-kieu di karena aing dikieu-kieu prank terus aing di jalan tuluy babatuan di kerut di sini aing janger Kamang